Kepercayaan jeung keyakinan jelema lain ukur ditempo tina omongan anak, tapi tina bukti anu katempo jeung karasa. Matakna urang moal loba basa jeung carita, komo lamun nepi ka terus mamaksa. Soalna da lamun maneh bener-bener boga rasa, moal kieu caritana. Kamari-kamari urang bener-bener bebeakan berjuangkeun maneh anu jelas-jelas ku urang kahatean. Tapi maneh ukur nganggap eta kabeh heureuyan keneh. Padahal nyatana urang di dieu berjuang satengah pae. Ayeuna mah daek heukeun teu kajeun. Mun erek ya sok tuturkeun. Mun